Begitu orang daftar menang 1 tahun maut boro-boro 13 tahun 1 tahun maut kubur eta unggal tahun roh orang milu munggah haji kamu sampai kiamat terus munggah haji baik Masya Allah lamun kiamat 1000 tahun deh 1000 kali munggah haji lamun kiamat 2000 tahun deh kaharep berarti 2000 kali munggah haji mantak begitu dihudangkan di kubur Masya Allah ganjaran munggah haji nanyana beratnya salantaran 2000 kali munggah haji kagetnya lagi jak kula macan munggah haji tetap cek malaikat itu tulisannya 2000 kulanan can munggah haji lalu ngomong sya bingungannya lagi aing can munggah haji tapi tulisannya loba jasa barang di sidang orang eta daftar geus siap berangkat tapi nyana maut ganjaranna gede. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal urang kuari keur ngabahas tentang riddah murtad eta qat'ul Islam megatkeun Islam keluar tina Islam kutilu rupa hiji biniyatin kuniat kufur na'udzubillah min nomor kedua qauli kufrin ku ucapan kufur ucapan mengarah kana kufur ucapan kufur ieu digolahan sawaun golahu istihzaan au inadan au i'tiqadan sekaligus dibagi ucapan anu ngajadikeun kufur kabagi tilu nomor kahiji ucapan kufur teh motifna istihzaan ngaguguyonkeun nomor kedua inadan angas teu percaya nomor katilu i'tiqada pertekadan ucapan mengarah kana tekad jadi sing hade tentang ucapan-ucapan urang salila hirup di dunia lantaran desinga gilek karena ucapan nu ngaluarkeun urang tina kaislaman na'udzubillah min dzalik wa min dzalik nomor kahiji ucapan kufur teh motifna istihzaan ngaguguyonkeun bahasa-bahasa nu kaluar tina lisanna bahasa ngaguguyonkeun nah ieu kaluar tina kaislaman lamun ku urang dicuk-cuk heula nu kamari bahasana bahasa ilmu mantiq qat'ul Islam biniyatin qat'u teh cek ahli mantiq mah ngaranna jinis teh kuliun makulun ala katsirina mukhtalifina bil haqa'iq fi jawabi ma huwa nu teu mondok mah hese atuh hese we geus gotu ngaranna jinis
kos hayawan mun urang ngaji mantek eta hayawan eta ngaranna jinis kulyun maqulun la mahmulun ala katsirin bil haqaiq fi jawabi ma huwa mukhtalifin beda-beda ma huwal insan hayawanun jawabna ma huwal jamus kebo jamus teh hayawanun ma huwal faras hayawanun ma huwal bagor hayawanun geus al insan wal jamus wal bagor wal faras eta kabeh hayawan hewan eta hewan ngaranna jinis ngaji teh lamun can datang kadinya can jadi santri can kakaraksa santrian jauh ke tau ngaji kos gitu aja. Nah ieu ge sarua qat'u eta jenis murung kana qat'ul Islam jeung liana Islam eta ngaranna fasal jadi megatkeun Islam eta nu kitu ngaranna murtad geus kulantaran Islam fasal ngaluarkeun qat'u ghairil Islam megatkeun lain Islam mah henteu murtad minal ibadat tina berbagai paibadahan. Contoh salat mah lain Islam ibadah di jero Islam. Geus lamun teu salat teu murtad. Teu salat teu murtad. Zaid teu salat teu murtad teu, tetep Islam sanajan teu salat. Di akhirat ka surga bae aja Islam. Sanajan tu sholat tetap ka surga baik ya biasa di kulu bala sakedeung ngan Islam mah pokona baheulanan tuh jadi tu sholat mah ulah dihukuman kufur atau murtad mantak ambalayah bae tu sholat kalau mun urang mulai deuleu guari di pamarentahan ambalayah nu teu sholat urang deuleu di pelemburan pedagang teu kaburu ku daganganna teu salat di pamarentah jeung nu dagang mah pantes teu salat ge emang pinarakaeun nya mah ieu di lembur ngurusan nagara teu urusan pausahaan teu sarua teu salat deui tong parah jasa tah parah ta eta tetap henteu kaluar ti Islam teu murtad henteu kecuali lamun ditanyaki kunaon sia teu salat lah salat teuing jag-jajan salat ge karitu keneh bae aing teu salat izaid salat jacak aing mah bagusan aing sok ta jelema talamun yana ngomongkeun kos kitu istihza kana salat ngomongna istihza aing teh salat ki Zaid salat tapi jacak aing mah naon hartina salat ki Zaid bagusan aing mah kos kitu mah teu kudu salat tah nyaritakeun teu kudu salat istihza kana salat murtad ngadeta beda tuh setik tuh lamun teu salat bae teu murtad geus teu salat sia kunaon teu salat ente bae tuh maksudnya ngelawan sian teu salat ji atau urusan ibadah ieu atuh ente bae gara salat masing-masing mah ibadah ieu teu masalah artinya teu masalah teu murtad tapi lamun kieu mah ngomong sia salat bae aing teu salat bagusan mana coba sia nu teu salat jeung nu salat cek aing mah bagusan nu teu salat aing mah tilok maling sia mah salat maling bae cak aing mah teh naon artina salat salat bae ge horenganan maling aing mah teu perlu salat tah eta ngaistiza kana salat murtad kana salat mah ngaistiza tah ngomong kos kitu tah ulah ji lamun kana balikna lain istiza teu teh
salat bae sia kita kusaha sia salat ja aing meuneuleun sia salat kos kitu bae salat terus main gapleh terus atuh bandingan aing mah teu salat main gapleh terus bow parahan saha tah sih masyaallah kuari teu puasa makan ibadah puasa mah lain megatkeun Islam ari Islam mah kayakinan nu aya di jero hate kuari mah megatkeun puasa lain megatkeun Islam lah siap percaya bahwa puasa teh wajib percaya tuh aing mah pan sia teu puasa ya urusan teu puasa mah teh lain deui kunaon tuh henteu teh mah aing mah henteu bae pokona pokona aing mah henteu bae soal puasa mah pan lain siap mun gering meureun urusan aing teh mah urusan aing nekadkeun bahwa puasa wajib aing nekadkeun aing ngaji sarua bae sia ngaji di Cilongok aing ngaji sia di jero majelis aing mah di tukang uduk beda posisi doang atuh masalah ngan aing mah teu puasa urusan aing teh mah tah eta nyana teu puasa teu pegat Islam mah tetep di akhirat ka surga bae tetep nyana masalah teu salat asal ulah pegat Islam surga teu puasa asal ulah pegat Islam surga mantak lobalah di urang nu teu puasa nu teu puasa lobalah ya di urang di Indonesia mah among lain negara Islam eueuh undang-undang di urang menutup puasa ditangkep eueuh undang-undang nutup puasa ku urang diamankeun eueuh malah di Jakarta mah pokoknya puasa tidak puasa urusan masing-masing tidak usah di RU-RU non itu RU geus ulah dihaharuan geus Ahok nyaritakeun udah urusan puasa mah bebas-bebas aja. Bukan karena nyanana teu puasa. Jeung teu neuleuh mayoritas. Asa teh akur bae padahal minoritas. Kristen di negara urang minoritas, Yahudi atau Katolik minoritas. Tapi minoritas ia hampir ngalahkeun mayoritas. Hampir ngelekeun mayoritas. Mantak isi nu salah pamarentah apa urang. Urang rakyat mayoritas hargai atuh kudu aya undang-undang menghargai mayoritas. Mun kula jadi DPR-na dijieun ku kula undang-undang. DPR-na teh nyaho naon atuh. Jadi sarua bae demokrasi ongkoh demokrasi tapi demokrasi itu jelas. Tapi deuk kumaha ieu? Geus koski sabodoh geus teh mah ieu mah urang keur nyaritakeun bahwa ucapan anu ngupurkeun kaluar tina kaislaman bentuk istihza. Geus model heula nu tadi lamun kaluar tina Islam murtad teu salat mah lain Islam ibadah teu murtad teu puasa mah lain Islam tamah sakadar teu ibadah puasa teu murtad teu munggah haji awak sehat dunia loba kesempatan aya tapi nyana teu munggah haji atuh teu kaluar tina Islam tamah aja ibadah teu kaluar teu kufur nu kos kitu mah ngan dibuatlah aturan di negara syariat mamun teu salat negara kudu manggil teu puasa kitu keneh munggah haji ngan tarohi munggah haji mah tetep nasehatan kurang ima keur carita di Indonesia mah masyaallah henteu dititahan ge munggah haji teh kuotana kuari urang lamun daftar kuari meunangna engke tahun 2028 coba ge kuari jadi lamun kuari itu 2015 kalau mun kuari daftar menangna 2008 sabaraha tahun? Berapa? 13 tahun kara ka Mekah. Mun kuari daftar umurna 60 tambah 13
Ente kudu ragang ti kapal sama kubur guys. Iya keur carita. Gak tetep daftar mau daftar bae. Ulah kieu lah cenah kieu dek daftar umur geus kolot. Aju lamun daftar menangna 2028 berarti 13 tahun lah kula mah geus moal munggah haji. Ji, atuh ditanyakeun ke di akhirat. Encan gugur tete sing hade kewajiban haji naku sebab terdaftar. Awas di akhirat bakal ditanya. Zal, ulan siap kuari waktu di dunia kuliah untuk munggah haji. Abdi Gusti mun daftar nungguana 13 tahun. Eta mah urusan 13, 12, 15. Eta mah lain urusan sia. Tapi sia kulantaran teu sejak daftar sakitu dah. Nah, sia kulantaran teu sejak daftar munggah haji, maka memeh ka sorga mesti ka neraka heula. Can gugur teh kata kelipanan. Tapi lamun Zaid, ulan. Bara umur 70 waktu maut abdi ieu 75. Munggah haji henteu Gusti Maha Uninga. Daftar abdi waktu umur 60 abdi daftar. Ajo kulantaran pemerintahna ngambai abdi mah geus rindu jasa ka Baitullah hayang munggah haji. Tapi ternyata Gusti sataun deui abdi rek munggah haji ku Gusti pan abdi dipundut. Eta mah Gusti nu salah. Wah sia. Aju sambarangan. Sabodo Gusti tamah abdi geus sejarah ke Mekah abdi nungguan 13 tahun na ieu abdi rindu jasa Gusti Maha Uninga nyangakeun sadaya-daya panggil ku ari camat-camat aya teu daftaranana aya kok ieu dilambat-lambat lain urusan abdi tamah urusanna depag panggil depag jeung bupati-bupatina Bupati heula, bupati sebagai kepala daerah. Mohon abdi. Aya daftaranana teu ngaran Zaid tadi nagara sia. Aya. Kunaon ieu teu diberangkatkeun urusanna lain abdi mah urusanna SPPT. Pembangunan jalan abdi mah eta bae sakolahan, urusan munggah haji ku abdi geus diserahkeun teh ka depag. Saha depagna? Panggil. Wah ini dilambat-lambat abdi ge meunang instruksi ti ditu ti provinsi. Saha provinsi? Gubernurna panggil atut. Oh boro-boro ngurusan nu kitu cak atut. Abdi mah santren ngan teu ngaji-ngaji. Ganti Gur Rano Karno panggil Rano Karno. Oh urusanana eta mah urusan depag aya kanwil di ditu. Panggil panabdi ge aya menag menteri dalam negeri tama urusan nanyangakeun we ka pusat ka ditu pusat dipanggil. Well dia dilambat-lambat. Terus ditanya alasan demi alasan. Jokowi maju. Terus mah geter-geter Jokowi. Masyaallah marukan gua tapi lamun beralasan masa mun teu beralasan ieu alasanna nu mantaki dilambatkeun hiji teu katampung di Mekahna nomor kahiji nomor kaduana nu mantak dilambat-lambat ieu teh kitu hotelna teu mahi di samping Arafahna hotel-hotelna lamun disakaliguskeun Gusti ieu urang Indonesia pan lain Indonesia bae aya Pakistan aya India aya Turki maka nu mantak dilambatkeun teh supaya teratur ieu di Mekahna naon deui katiluna mah Gusti hampura naon lah eta mah naon aduh Gusti mah mal dibejakeun sia goblok dibejakeun daftar 20 juta nungguanana 10 tahun 15 tahun
kapan aya anakan Abi butuh jangan bangun negara tina anak neta lamun nunggu aya kitu 100.000 manusia mungkin 200.000 manusia mungkin 300.000 manusia 500.000 manusia 1 juta manusia nunggu saurangna 20 juta kuari kali 10 tahun berarti sabaraha duit anakna eta teh aku sia dikamanakeun lah Gusti geus ulah ditanya abi makan nerakakeun we Gusti amal bisa dek kuku bage beres engke ujianna di akhirat mah di sidang moal aya nu kaliwat hiji-hiji acan berbagai alasan-alasan bener jeung teu bakal kajahoan ke di akhirat kuari bisa sumput salindung urang alasan-alasan baik urang ka masyarakat ka keluarga tetapi di akhirat bakal dibuktikan. Masya Allah. Dina surat wal adiyati dhabhan wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati summa fa azamna bihi naqa fa wasatna bihi jama'inal insana li rabbih lakanu wa innahu ala dzalika la syahid wa innahu lihubil khailas afala ya'lamu idza buthira ma fil kubur wa husila mafis bakal diborekel-borekel ke naon nu aya di benak hati urang ieu tah urang kudu rada di pikiran teh eta masyaallah sakedeung hirup di alam dunia keur carita urang sumput salindung aya kauntungan pake meuli mobil nyeun imah kawin deui ngan saukur kanikmatan sabaraha taun tapi di akhirat dibeulem kudu mikir kadinya wa husila ma fis inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir tetap munggah haji daftar bae malah nu hebat mah begitu orang daftar menang 1 tahun maot boro-boro 13 tahun 1 tahun maot kubur eta unggal tahun roh orang milu munggah haji kamu sampai kiamat terus munggah haji bae Masya Allah lamun kiamat 1000 tahun deui 1000 kali munggah haji lamun kiamat 2000 tahun deui ka hareup berarti 2000 kali munggah haji mantak begitu dihudangkan di kubur Masya Allah ganjaran munggah haji nanyana beratnya salantaran 2000 kali munggah haji kagetnya lagi jak kula can munggah haji tetap cek malaikat itu tulisanna 2000 kulana can munggah haji loba omong sia bingungan nya lagi aing can munggah haji tapi tulisanna loba jasa barang di sidang orang eta daftar geus siap berangkat tapi nya maot ganjaranna gede mantak maningan urang ka Mekah paeh apa maningan urang ka Mekah balik deui ga imah nah kiai cenah mending balik deui bae sia teu butuh ganjaran ulah kitu kiai tetep balik bae ya jadi tetep bae daftar urusan ka dituna urusan Allah urang nyaho tambah ka ditu mah saha nu nyaho deui kakawasaan Allah urang daftar nungguan 13 tahun urang waduh cak urang kebal amat urang keur dihareupeun imah kebal amat aing 13 tahun deui ngadadak kayak angin topan pas ka Baitullah blek kakawasaan Allah dulu kumaha tuh ngan aju teh hudang deui ya Allah teu salat teu murtad teu puasa teu murtad teu munggah haji teu murtad teu kufur ngan dosa teu ngalaksanakeun perintah Allah subhanahu wa ta'ala hade tah besing kaya urang di lembur sia teu salat ya murtad sia ulah geus nyaho urang kuari mah sia teu puasanya kafir sia ulah atau ngarumpak larangan sarua bae teu tageh teu murtad jelema agamana Islam tapi mun aya orkes joget
henteu teu murtad tetep di akhirat ka sorga bae nu kos kitu ge ka sorga jeung biduana ka sorga masalah biduana Islam nu jogetna Islam atuh ka sorga bae nu penting mah aya iman iya Islaman geus beres ka sorga bae geus pokona mah ngan ya tetep disate heula sate sesuai jeung kitu doraka nayana dosa nah tuh dek diasupkeun ka lamari mah kudu dibersihan heula seuseuh poe malah di seuseuhna ge dikecek-kecek malah lamun rada hese mah kotoranana buh ngecek mah ge pohara jasa bau pohara jasa digusak digesek wih datang ka hampir soek beres keprak-keprak langsung poe ngumbluk istri ka geus rapih karak diasupkeun ka lamari kitu kene urang tuh mun aya dosaannya mabok aya zina aya kabair tah kemudian atuh aya nama kitu maling aya kabair kene bae tah dikecek-kecek ku malaikat eta sakumaha urang mun aya geutahan bae geus kecek malaikat fase amat sih budak potong-potong gede gitu kok ini Allah karim tangke karak geus beres bersih diasupkeun ka haud Kangjeng karak diasupkeun ka surga nyanana ge isine lamun babalokot keneh diasupkeun ka surga embung nyana ge sebabnya hiji jeung nu bersih urang deuk beberangkatan teu mandi bae urang embung batur geus make baju kemeja putih make jas geus rapi urang deuk diajak kana mobil kijang anu anyar teh urang-urang hees cilihan keneh embung sakitu ge karek urang hees dah ya geus naik bae embung aing pokona mah mun daek sia nungguan heula aing mandi embung aing mah kajian kumaha ge geus gara make baju bae atuh make baju bagus teh aing can mandi mah cileuh ulat alet segala leho cule segala embung aing boga borok tetep mandi heula rapi karak geus bersolek segala karak jadi ngeunah di mobilna kecuali di mobilna baris teu mandi masalah ai gegeraan sia mandi teh henteu oh ieu mah rombongan teu mandi siap geus rombongan teu mandi ngaranna tuh beres jah takos kitulah jadi urusan masalah teu salat teu murtad ngan doraka teu puasa teu murtad ngan doraka teu haji teu murtad ngan doraka tapi lamun ngalecehkeun timbul tina bahasa ngalecehkeun tentang salat ngalecehkeun tentang puasa ngalecehkeun tentang haji istihza na ye murtad kos kitu lah budak munggah haji teuing atuh tadi Allah segala instruksi ngaji segala naon teu kudu seberat teu kudu munggah haji ja Allah mah lain di Mekah bae dek di gunung aya Allah di leuweung aya Allah di urang aya Allah teh Gusti Allah make jeung ngawajibkeun munggah haji sagala tah eta kos kitu teh murtad tah ngalecehkeun tah maka Gusti Allah eta teu meunang tah ieu ucapan istihza eta ngaluarkeun tina kaislaman murtad beda jeung bahasa wali anu majdzub hirup di dunia tapi pikiranana lain di dunia di Allah akhirat urang mah pan kuari hirup di dunia pikiran urang mah dunia biasa urang jelema syariat ngaranna tapi wali mah wali nyana ninggalkeun dunia baju fana heula ongko di dunia tapi nyana pikiran lain pikiran dunia pikiranna pikiran akhirat leng leku cinta-cintana ka Allah sehingga nu dipake ka cinta masih Allah salian Allah mengalami fana geus fana bako majlubnya na teh
Madzub ngan madzub teh aya nu terkendali aya nu henteu. Madzub teh kos jelema mabok arak, jelema nginum bir aya anu bisa mengendalikan diri. Mabok mah mabok bae tapi biasa bae nyana. Naon kitu nahan, ngacon teu, pikiranna biasa, da eta bisa mengendalikan diri padahal keur mabok. Aya nu mabok teu bisa mengendalikan diri. Surga cekana. Bidadari sini. Ke mabok bir seperti. Geus lain sloki di peti mah geus. Terus bau awakna ge. Cek jangan saya sedang naik pesawat. Naik pesawat. Keur cicing di hareupeun imah. Pesawat. Jatuh di Papua saya nih. Waduh. Eta nu mabok ngomong situ. Ngabudah ngaco teh eta teu bisa menguasai diri, teu bisa mengendalikan diri. Madzub ge sarua ka Allah, bakating ku cinta ka Allah, maka ngomong ngaco. Seperti saha nu ngaco? Di urang mah di urang nu geus tenar nu dibunuh teh ya. Mun baheula di Baghdad aya Husain kitu al-Hallaj. Nyana ngomong aku mah, nyana ngomong anal hak kuring Allah. Kusebab geus cinta jasa ka Allah, geus eueuh deuna naon Allah bae. Neule gunung Allah, neule langit Allah, neule jelema Allah, neule tangkal kayu Allah, tungtungna anal hak. Berarti eta mah ittihad, ittihad teh nunggal. Nunggal teh ngahiji diri jeung Allah. Diri urang mah pan maha hadis, Allah makan maha qadim. Mual bisa ngahiji nu maha hadis jeung maha qadim, tapi ku perasaannya na ka Allah jadi ittihad hulul. Allah aya di awak aing hulul ngaranna. Ieu nu bahaya ge lamun teu boga guru urang menata ngalaksanakeun ilmu kewalian, ieu bisa-bisa lain ka surga ka neraka. Zikir mah zikir bae tapi ka neraka. Nu mantak sing hade di lemur urang besi aya nu zikir haheho haheho sing hade kos gitu. Lantaran naon? Lantaran kan itu nak besi hanas dikir tapi kan neraka. Sebab naon? Aya hulul. Hulul teh Allah di awak urang. Berarti kan Allah cicing di dieu. Berarti Allah boga tempat atuh aya kos kitu mah. Allah makan teu boga tempat mukhalafah lil hawadis. Atau ittihad itu diucapkeun. Allah mah teu meunang diittihadkeun, teu meunang dihululkeun. Ngan jelema nu ibadah ka Gusti Allah aya nu mengalami model kos kitu teu murtad tah mah lamun sesuai jeung aturan teu murtad biasa anal hak kuring Allah mantap ditangkap baheula ku ulama-ulama. Pembahasan tentang al-Hallaj di Baghdad, berbagai ulama tarurun nah ya diputus ku beberapa ulama. Akhirna ngadatangkeun Imam Junaidil Baghdadi, Abu Amrin Junaidil Fuqaha. Akhirna kulantaran ieu bakal nyasarkeun saat eta rajana Raja Muqtadir, maka diinstruksikeun supaya dibunuh. Mau tetep bae dibunuh ge seri bae anal hak. Begitu dibunuh bunuh maka pedang mimitina digebugan 1000 kali. Beres pedang ngucur getihna Allah. Wali urang keur carita jelema nu kaedanan ka awewe bae. Nu kaedanan ka awewe ngaco ngomongna. Ngaco bae geus bogana teu harti ku urang jelema kaedanan ka awewe. Aduh, dunia milik kita berdua. Hamba budak. Berarti jeung malaikat-malaikat eta mah kan. Lamun urang nyaritakeun dunia milik kita berdua. Berarti kan jeung malaikat-malaikat na miliknya na. Geus teu kaharti ku urang. Aju ngomong lagi, oh angin sampaikan salamku. Abah. Eta ngomong jeung angin burungana. Saja teu beres. Teu beres anu cicintaan geus cinta jasa teh ya. Nah eta teh geus naon kitu menyatu. Dirina jeung nu dipake ka cinta. Eta edan ngomongna ge edan. Teu boga kaisin. Boga kaisin teh urang boga bebene, kemudian dibawa ka imah rerendengan di hareupeun kolot los baheula mah di hareupeun kolot teh boro-boro bebenean atuh. Boro-boro bobogohan di hareupeun kolot teh isin baheula mah.
tapi kuari mah bebene dibawa ka imah kolot ka bogoh urang teh urang ngobrol di hareupeun kolot teh kolot nage nanya eta sa ka bogoh aya mana tolol pandai sugan mana rangda tuh abah jeung mana saya jeung anakna geus garoblog kabeh nah ieu ucapan ye lamun kaluar ti wali madzub keur gaib nyana pemikiranana tina dunia hanya Allah doang henteu kufur sanajan aturan-aturan dina syariat aya anu kudu dibunuh kudu diamankeun dan lain sebagainya lantaran nyasarkeun tetep dirina teu kufur sebab naon sebab wali mah mahfuz lamun nabi maksum tinggal urang nyaritakeun tentang maksum jeung mahfuz beda Ari maksum terjaga mual mungkin aya nabi maksiat sebabnya nama maksum timimiti mata celi irung dan lain sebagainya mual maksiat lantarannya nama maksum beda deui jeung nyaritakeun syariat okos tu poho padahal teh ti Allah sebab keur nyaritakeun syariat deuk nyariatkeun tasri' mahfuz sarua bae moal aya wali maksiat sebab wali mahfuz eta sarua jeung maksum hartina terjaga moal aya wali Allah maksiat moal aya sebab lamun wali maksiat atuh mana tuturkeunana mahfuz terjaga matana dijaga ku Allah celina dijaga ku Allah irungna dijaga ku Allah sungutna dijaga ku Allah mahfuz ngaranna moal aya wali maksiat lamun aya wali datang ka boga pamajikanna leuwih ti opat paehan lamun nya ngahalalkeun mah wali tinggal wali cek jadi cek masyarakat nya mengatasnamakan wali kemudian boga pamajikanna 5 genep 7 wah tambah eneng dongkol tambah geus kitu mah lain wali nah eta teh ngaranna teu mahfuz moal aya atawa wali zina moal aya wali judi moal aya wali mabok moal aya wali maling moal aya mahfuz ngan lamun memeh jadi wali nyana keur madzub fana mungkin nyana nonton orkes di hareup kieu bae biduan kieu di hareup atau nonton golek di hareup atawa nyana ngahareupan keur main judi eta mah keur leng-lengan lamun ditanya jangan teu nyaho beusi aya lulur urang di hareupeun orkes boa nyana keur madzub sehingga ada si ayah kiai urang nonton orkes boleh dikukumakeun talian teh habek cirina nu madzub jeung nu lain madzub engke turun tanggap ku urang begitu ditanggap ai tadi nonton orkes lamun nya carita cek jara orkes waduh biduana ge geulis beuh ngagitekna ge eta mah bener-bener bor bae eta mah beuh sagala jaritakeun bor sagala naon muter cek eta mah lain wali tampili ngabek wali malah muntas nonton orkes ya. Sentas nonton orkes di mana cekan? Ai tadi dihareup di mana? Apa dihareup tadi leukeun biduan ja aing mah keur jeung Allah zikir. Tah eta berarti bener. Atuh engke tinggal kiai urang kitu bae geus. Namun ditanya, "Kiai tadi tas nonton di mana aing mah zikir?" Beuh budak. Talian ku sorbana habek cekek habek. Beda lirikanana wali mangis lain deui bekaya hawana la yaripul wali ilal wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali sebab naon nyana aya di kelas eta bareng akur bakal nyambung wali jeung wali deui sebab samakom sakelas lamun ku lain wali mungkin di wali-wali bari teu nyaho pan urang nah nu mentok mahfuz ayat tandaan atuh lamun wali cabrek mal beres geus wali mahfuz lamun nabi maksum tuh hiji kufur teh ku niat bagatkeun Islam nomor kadua ku ucapan teh istihza
istihza teh hartina ngaguguyonkeun ngaheureuy-heureuikeun di mana-mana aya jelema ngaluarkeun omongan istihza murtad jelema nganapikeun ka Allah murtad. Si agama naon? Aing Islam. Pangeran sia? Pangeran aing mah atuh. Lah sih sok nanyakeun pangeran. Lain, sia percaya teh bahwa Allah nu ngadamel ieu langit bumi. Katut teh henteu aing mah teu percaya. Aing mah Islam ngan aing teu percaya bahwa langit ieu nangieun Allah. Nangieun satu. Ieu mah petet jajadian. Ambo kos buah daging bae. Ini rombongan Darwin teh ya, orang Yahudi. Teh ya, nama menyatakan bumi, langit, dunia lain nangieun Allah. Ieu mah jajadian jeung manusia, ge manusia asalna lain ti Adam, nya nama asalna tina tetesan kitu air kemudian ngabentuk jadi buruy, tas buruy ngabentuk kaluhur, aya nu jadi bangkong, aya nu jadi monyet sebab buntutan bukan buruy teh ya. Jadi berarti ke gede-gede nu jadi bangkong-bangkong tak buru teh nu jadi monyet-monyet kos gitulah Darwin dina uraian ayat. Nah, gede. Nah, monyet ya monyet. Gedean jadilah jelema. Berarti urang jeung monyet dulur. Bener, geus lamun urang manggih buruy sing hade ieu adalah keturunan urang. Tolol eta Darwin mah. Tak kos gitulah batur anu boga keyakinan. Atuh aya lain tila Al-Qur'an mah ngaco bae. Geus aya jelema nganapikeun Allah, teu percayaeun ka Allah bahwa Allah nu nyieun langit bumi, murtad. Nyana ngomong kos kitu. Teu percayaeun bahwa Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah Rasul Allah jeung ka para rasul-rasul nu sejena eta murtad nu kos kitu. Mentak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir karena ucapan anu ngamurtadkeun na'udzubillah min dzalik. Lamun Allah teu ngawajibkeun salat aing kadak percaya. Tapi lamun Allah ngawajibkeun salat aing mah teu murtad. Ngomong kos kitu teh istihza berarti eta. Nanaonan ya Allah segala ngawajibkeun kitu naon ngaranna munggah haji sanusak dia capek lah geus padahal mah teu kudu munggah haji murtad teh ngomong kos kitu teh eta kosu aman we teh ngomong kos kitu kosu aman ndih masyaallah mantak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir jaga lau ja'alallahu al-qiblata huna lam usalli ilaiha. Sia salat menghadapna ka mana? Ka Baitullah, bener. Cacak lamun Baitullah lain di Mekah, misalnya di dieu tadi dieu. Allah nyieun Baitullah di dieu aing mah moal salat. Murtad eta kos kitu. Eta kos kitu ngomong bang eta loba jasa kos kitu. Di Mekah kan Baitullah, bagus. Lamun Baitullah na di dieu Allah ngajadikeun Baitullah di dieu ye lain di Mekah aing mah moal salat aing mah eta kos kitu teh murtad eta istihza eta kos kitu ulah masyaallah lawi taqaddallahu fulanan nabiyyan lam usadiku andai kata Ki Zaid dijadikeun nabi ku Allah aing mah moal percaya saeutik-eutik acan murtad mentek sing ada teh bahasa-bahasa urang. Andai kata Ki Zaid dijadikan nabi ku Allah, andai kata Zaid dijadikan nabi, teh aing mah teu percaya. Moal percaya ka Zaid nabi. Eta kos kitu murtad eta, istihza kana kanabianana ulah. Cek kata di lamun baik lamun Allah ngajadikeun Baitullah lain di Mekah, di dia aing mah salat, murtad. Lamun Allah ngajadikeun Ki Zaid nabi, aing mah teu percaya. Eta kos kitu murtad sing hade. Bahasa-bahasa orang, masya Allah kan, yelah bahasa orang sih ade. Aisyah Nabi siasa, Nabi aing mah Kangjeng Nabi Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad teh manusia apa jin? Aing sebenarnya mah nyaho jin, nyaho manusia aing mah teh nyaho murtad kos kitu tah. Murtad ngomong kos kitu
sih ada tak ya matinya bukan mah percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah ngan aing nanti nyaho jelema nyaho jin berarti kan nyana kurang mengetahui tentang Kangjeng Nabi mantak urang begitu balik pangheulana urang teh kudu belajar nganyahokeun Allah ngajahokeun jeung Kangjeng Nabi saha nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad di mana dilahirkan di Mekah terus ngali ka mana ka Madinah maot di mana di Madinah tak kudu nganyahokeun kos kitu engke beusi aya nabi nu lahir di pangodokan karena percaya eta patake kudu tiheula sangara nabi Kangjeng Nabi Muhammad komo datang ka nyaho Muhammad bin Abdullah wah ai santri mah geus nyaho jasa teu kudu dicaritakeun sebab unggal malam Jumat Wabadu fakul wa sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Abdullah bin Abdul Muttalib asma syabatu an umayyad kusul saniyah Ibnu Hashim wa asma Abdul Manaf wa asma Mughiratul lazim tamani taqali atuh teh jadi lalap santri mah pas itu malam Jumat apa saya diperhatikan oh ini anu ibi geus kajahoan tah mah Ibi Malik bin Madi mun mana kumaha naon eta naon nyawa inget nyawa atuh geus kalau Jumat bawa badu geus ditalar teh ku santri mah mentek urang muludan baca eta abe urang tenget ibni Hashim wa ismuhu Amr bin Abd Manaf wa ismuhu al-Mughiratul ladzi yuntamal irtiqa'u li ulya terus eta geus jadi geuna ibni oh nyaho geus pokona mah Kangjeng Nabi sia saha ngaranna Muhammad di mana lahir Mekah kemudian ngali ke Madinah, maut di Madinah, beres, selamat surga, Agnes. Enggak segitu, man. Ya, lamun kitu Zaid diangkat jadi nabi, siap percaya ente? Moal aing mah, murtad, ulah kitu. Atuh lamun diangkat ku Allah jadi nabi mah aing percaya. Gua ari mah teu diangkat jadi nabi, aing teu percaya. Andai Allah ngangkat jadi nabi, ya andai kata Allah ngangkat jadi nabi, siap percaya tuh. Ngan moal aya deui. Ngan lamun diangkat atau percaya ngan moal aya deui sebab cak Kangjeng Nabi khatamul anbiya wal mursalin kaula adalah pamungkas para nabi jeung para mursalin ngan andai kata ieu mah andai kata Zaid diangkat jadi nabi siap percaya tuh ya Allah maha kawasa ngan moal aya ieu bolak-balik dibalungkeun atuh geus kitu bae Masya Allah karim sing ade bahasa ucap kurang saja ya Allah aing mah teu nyaho nabi eta manusia apa jin murtad atawa urang ngahinakeun ka Kangjeng Nabi cara urang Denmark kamari murtad atawa urang nyaritakeun tentang kekurangan Kangjeng Nabi ihtikor urang ngahinakeun murtad atau orang ngahinakeun kangaran Allah murtad wah loba jasa lah budak cenah cak kiai maca la haula wala quwata illa billahil alil azim cenah kadituna sok kuat ya aing lapar bae eta murtad da ngomong kitu tah sing ada eta matak di aing tahajud maja tahajud ja susah bae syahadat sia loba mangkeun eta kos kitu. Nah, mulai tikwari ulah terulang deui sia tah. Mantak sia deui tah. Loh, budak tahajud terus, duha terus, jadagang morosot bae. Dia tuh naon hubunganna dagang jeung eta jeung tahajud lain deui teh. Lain deui tah eta kos kitu lamun istihza kecilaka. Lah aing maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi sakieu bakal kuat. Waing dibaca la haula wala aing lapar terus bae teu nguatkeun la haula wala quwata illa billah teu nguatkeun kana nanaon nanaonan tah eta ngahinakeun ka la haula wala quwata illa billah istihza ngaranna eta nu kos kitu murtad lamun istihza kos tadi tahajud bae aing maca sholawat terus bae ka Kangjeng Nabi jahoreng kahirupan aing susah bae nanaonan tah sholawat ngahinakeun kana sholawat ka Kangjeng Nabi istihza murtad. Ih loba jasa ieu sing ade masyaallah lamun kula gering Allah tetep ngawajibkeun salat bae ka kuring sanajan kuring gering Allah ngawajibkeun salat berarti Allah zalim ambo teu kira-kira murtad teh geus kitu
bahasa sih hade rapihan kurang Gusti hati-hati ya orang ngomongnya ya Allah ya. Tuh istihza atawa ina dia mata percaya omongan nu tadi aing mata percaya bahwa Allah pangeran aing mata percaya bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh eta utusan Allah ya jelas murtad jelas murtad tabanu kos kitu batu jagalah baik-baik sing hade salila urang hirup ulah datang ka urang ke di akhirat loba ucapan-ucapan anu mantap nyilakakeun urang eta naon teh sora naon tah sora naon azan azan teh salat naon eueuh geus sakudu azan kitu bejakeun geus sakudu azan ngahinakeun tah kana azan murtad eta gariung ngadengeng azan teh kos kitu kudu ararazan budak keur mah nya teh salat ngomong teu ngeunaheun kadanan nya ngajakan mah atawa azan ieu mah ayeung jasa azan ih teh budak aing mah teu ngeunaheun bohong budak mah azan aing nyaho jasa nya tas azan ajunya nama balik loba tadi lembur kos gitu kan loba trek we trek azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar beres la ilaha illallah Allahumma rabbana beres nya nama teh salat balik deui ka imah es blon udah ditanya ku babatur sia adzan pan teh salat atuh aing ngajak-ngajak atuh sia teu ngajak-ngajak kaca Allah karim Gusti Allah Akbar teh sing hade nya omongan ku si aing dianggap Islamnya aing mah teu ja teu Islam geus murtad tabakos itu jelas jasa tamah atawa nyana endek nginum bir segala ini minuman paling indah. Tidak ada lagi minuman yang paling enak kecuali ini. Ini adalah bir bintang. Mari kita sama-sama minum. Ya, kita ucapkan bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Murtad sia. Ngahina sia. Nu dilarang pakai asma Allah. Yeay. Atau dek zina. Dek zina nyana make bismillah heula. Neng, tetep bae urang ngahargaan ka Allahnya. Dek zina bismillah heula. Pugu ku Allah zina na ge diharamkeun. Bahkan teu kudu bismillah teh mah doa bae Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana beres. Nya maca kulhu bae ka dituna 1000 heulana. Urang menuju nya jeung pamajikan. Wudu heula, doa, salat, beres salat baca kulhu, harak urang jima jeung pamajikan. Malah hiji-hiji acan. Neangan sakabupaten Tangerang anu ndek jima maca kulhu 1000 malaya. Malah mah teu babanyo acan. Lumantak anakna hobi main nonton TV kos. Teu di doa-doaan acan. Aing geus karak. Oh, inget ka ieu bae cek ngana lah urang ai dahar pohon bisa bismillah tungtung na bae kan. Geus bae bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu atau al awal wal akhir. Ieu geus sarua aing mimiti tadi pohon geus dan bae. Allahumma jannibis syaitan awwalahu wa akhirahu. Cak babajikan naonan Kak. Tah ieu sing hade dek nginum bir, dek maksiat bismillah. Eta istihza. Dek maling sendal. Sendal kulit ya bagus ya. Emang aing hayang kos kieu. Supaya ulah kayawan kuno bogana. Bismillahirrahmanirrahim. Murtad jaga irakeun ka Allah. Maling dilarang tapi make bahasa Allah keneh bae. Da iyalah si hade nya urang jaga ucapan urang baik istihza atawa inad atau patali jeung pertekadan.
jelema anu teu percaya kana soni Allah ya yakni Allah murtad, teu percaya kana keseluruh rasul murtad, ngabohongkeun ka rasul murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus kepada zuriat Kanjeng Nabi oge ka Kiai Haji Abdullah Sa'ad di Solo, oge ka Kiai Haji anu ti Banda Aceh, oge qori anu tadi macakeun Al-Qur'anul Karim terakhir, awal Kiai Haji Badussalam di haplah ieu seueur kiai-kiai anu alhamdulillah Ki Subandi, Kiai Abdul Karim jeung kiai-kiai nu sanesna, bil khusus Kiai Haji Supendi alhamdulillah hadir di tengah-tengah lingkungan urang, kalayan nyana geus ngaguru ka Kiai Haji Agus Salim, jadi murid anu gagal menempuh kewalian, ternyata nyana ngagujubar ka sumur pareung dicor. Ti awal tepi ka akhir alhamdulillah ku urang dikupingkeun, diamati, kemudian diasupkeun ka sanubari. Alhamdulillah malam ieu urang dihadiri ku kiai di Jawa Tengah. Dengan wasilah awalnya saya memohon kepada Habib Lutfi, Habib untuk acara kecil-kecilan di malam haul Ibunda, tolong, tapi jangan Habib sendiri dan jangan Habib Umar dan jangan Habib-habib yang lain. Itu nanti untuk haul Sultan yang biasa beliau sering hadir, dengan waktu yang terlalu mepet nanti beliau terlalu sering. Jadi mohon ya ada. Alhamdulillah beliau ini adalah utusan dari Habib Lutfi. Jadi utusan dari Habib Lutfi. Itulah sekelumit tentang kehadiran beliau ke majelis ini. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, namun orang mati cerita nu tadi luar biasa sebenarnya mah, tapi aya nu paling luar biasa di akhir cerita tentang Ki Abdullah adalah menceritakan tentang wali Allah. Kemudian Habib Rozak menceritakan mukasyafah, bagian dari wali Allah. Padahal mah lain dari wali lagi ya. Jauh kene sebenarnya mah, sebab kaciri jauhna ti Vespa ganti ka Poswan. Malah anu tadi nanti kawin nyana kawin, kemudian boga anak kuari rencana de kawin deh, masa wali gitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
melanjutkan tentang wali babari diucapkan anak tertarik kurang karena cerita-cerita wali sebab orang pecinta wali, pecinta ulama salafus saleh, pecinta junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu ilmu na diturunkan ke para sahabat, para tabiin, atba tabiin sampai ayeuna dengan bersilsilah anu rapih mu'tabarah